Iya lemur naon jang ieu? Pada awas. Oh. Eta ngarit kangen naon? Sapi. Ah, sakola teh can? Sakola. Kelas libur kelas beriji. Daek kanjang euy. Jang nu jang. Share manuk naon? Pak di gunung didinya, Pak? Oh. Ayun, tapi ayeuna mah da atos lami abi oge. Belah mana? Eta si Jamas kadi itu poncol. Poncol dadak ieu si buntur geus ka kadicuna ngan cenama ayeuna teh manukna teh si hejo lalupatna teh. Sahada cajeng wali teh soalna kan adik-adikna dibangun. Saya juga setan. Oh, sebentar mah ditu atuh. Sebentar mah deukeut leuwih ka teh ka ditu. Ayo manuk ti Cijago naekna ka ditu. Oh. Mun ieu daerah naon ieu, Pak? Ieu mah daerah Garung gitu. Oh, Garung. Di mana, Neng? Kan itu paminu panen. Sami. Oh. Ari kampung naon namina? Cisadap. Oh, Cisadap. Tapi keneh. Nuhun. Oh. Pada awas. Ada tarpeteuy ka luhur. Oh, gitu. Ari nu panen seueur di dieu, Bu. Panen. Nuhun. Biasa-biasa kan menuju ieu. Yang sewan kan. Oh, narandong. Turun, Bu. Oh. Paip ka mana, Pak? Ka luhur. Alah, dangun motor itu di ditu. Kumaha ieu lokasi, Pak? Lokasi alhamdulillah bagus banget. Tapi keadaan sinyalnya burungnya belum ada. Belum ada. Karena kondisi itu telat cepatnya tuh. Nah, Kondisi teh tos di alatnya, Pak. kondisinya udah dikerjain, Udah ditanur. Kalau di sana di atas lagi panen. Jadi kita kemana nih? Ke atas dulu. Ke atas lihat yang Ya. baru panen. Yang udah. Siap. Yang udah pernah ada burungnya. Di situ. Lokasi di mana ya, Pak ya? Lokasi datar betul apa di ya Pada awas ya tanya. ya itu pada awas. Memang tahu di situ burungnya. Mau lanjut. Lanjut aja. Siap, come on. Siap. Makasih. Ke warung, Pak. Sehat. Hah? Aduh, Bud. Mau apa nih ngegel?
Aya kadun ka dieu. Malah naon? Malah paling ngegel. Ayo jawaban gua tong. Assalamualaikum. Ayo lah tong, mau terima. Bu, aduh punten. Pak. Punten. Ah, ayo tinju. Ayo budak kan saya hiji. Anu sama tengah hiji. Opat. Anu can deh. Kering. Saya kirang cairan. Jadi terus dibereskan mang ya bakal insya Allah lah normal deh. Ai asal namanya ya abdi ngobrol. Tinggawitan karaos nanaon teh. Jual di sepieun nya. Ya. Terus ka dieu saresetan, Kirang sayuran. nya sebutan. Terus Padu. pamitos karaos ya saresetan kadang-kadang sawengi tara hilap di alam dunia gitu ya. Sok ayeuna tati. Alhamdulillah. Ya. Ayo nama terus biasa deui. Aduh. Nah. Alam teh teh. Hese. Oh, abu tuh nyeri bikin apa tah. Tuh ayeuna mah Sik sok papakeun. tuh hampang. Tuh, Tah ngagejel kitu teh mah kuat. upami eta teh lah bisa kan naon gitu. Sik sok teh ka dieu. Hah? Teh. Nah, biasa mah tuh. Bayangan abdi mah pumi aya nu ninggal jeung di tukang katingali luka rekohna gitu nya mun apa. Ayo nama. Ayeuna mah alhamdulillah Ringan gitu. Tersengaja Cara nyapanya. penyakit, cara pulang lo penting orang yakin kalau eta konsina. Tersengajanya dari tengah ukur dek ameng ka dieu. Jadi we aya ditulung si bapak jadi sehat deui mudah-mudahan sing lancar nya. Tuh alhamdulillah. Mana? Gitu kudu mah. Tapi tos di berobat ka mana wae Pak ieu? Ai berobat mah Bapak mah teu kanu tebih gitu nya. Di tos nyobian gitu berobat tak Can. Ka can. mantri we ka Cikonang we. Wangi. Kamu main adanya ke Pak Agus sakit juga. Cek barudak mah akit tapi nanti mempat. Tenan ieu mah nu nganteurna dangari cerita teh. Ora ieu teh. Hah? Bolong bodieu toh. Ku orang. mah tuh caber we. Pengasaman meureun. Mana si Pacong? Wah, Ngari. Sok bener Saha Bapak? Ora hejo. Saja iya yang ngari. Ayah. Malah mah dia mangaheureyan sana bapak lain Si muat cenah para Si Mek. Mm-mm. Baru. nanti. Itu nanti saya. Ai nang ngareuna gitu. Oh. Tahu. Kan sama aya kepe. Ah iya. Kaku. Aya mah laos. Tahu. Tenang gitu. Kadang dina pemecahan ya kadang Kali besok dikit kieu